Sida Abu Bakar ngadoa Allahumma inni as'aluka sabra ya Allah abdi nyuhunkeun ka Gusti boga Gusti mere sabar cak Kangjeng Nabi sa'altallahu al-bala Abu Bakar anjeun teh geus minta bala ulah kos kitu fasalhul afiyah geus bae minta ma al afiyah Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah al afwa wal afiyah di jerona geus aya kasobaran katawakalan Kangjeng Nabi mamere doa sakali di jerona muatanana pohara lamun ente Abu Bakar cek Kangjeng Nabi minta dibere sabar hayang dibuktikan engke Allah bakal ngabuktikeun dibere coba berarti lantaran geus minta sabar moal kanyahoan sabar jeung teu sabarna lamun teu dicoba Gusti Allah bakal dicoba engke takara kanyahoan sabarna kuatan teu dibere bala ulah sok minta kos kitu geus doa mah Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah Kanjeng Nabi mere kos kitu madak urang osok belajar anti orai pawang orai nah eta teh mun aya orai diulinkeun ku urang dicakip dicocot teu nanaon nah eta urang belajar kos kitu engkena bakal loba orai sebab moal kanyahoan hebatna anti orai lamun teu didegekeun ku orai jelema bakal kaget sebab naon loba orai-orai di dinya asal aya jelema bisa bae jadi pawang orai di lebur eta orai ambalaya orai leutik orai setengah gede orai gede bakal daratang sebab naon aya nu boga anti orai cak Kangjeng Nabi ulah kos kitu lah maningan ge geus bae urang mah menta salamet bae ka Gusti Allah nah urang geus bae Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah Gusti menta salamet bae lah abdi mah menta salamet bae masyaallah babari Kanjeng Nabi mah ulah sok macam-macam masyaallah nah iyalah Sida Abu Bakar Siddiq ngadoa ka kuping ku Kanjeng Nabi Allahumma inni as'aluka sabra ulah gitu cak Kanjeng Nabi ulah geus bae Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daim masih keneh loba-loba itu naon ngaranna doa-doa nu dilarang ku Kanjeng Nabi madak lamun jelema dibere daek ngadoa Allahumma tawil umri sahih jasadi wa aktsir rizki eta teh dibere daek tak kos kitu tah engke bakalna panjang umur sebabnya anda dicoba doa eta teh kajahoan mustajabna atuh ku panjang umur bapak kolot teh teu daek payah-payah kunaon cak injuna nanya bakolot kuda aja bakolot teh buriang saeutik kecageri cageri usajeun mah jaga parare abang mah ngadoa ieu ngalanggeng Allahumma tawil umurona wa sahih jasadana wa aktsir amwalana ta eta tah ngadoa eta meureun ku Allah dibuktikeun doa eta teh lantaran menta panjang umur atuh daek ngadoa eta okos jelema dek dibere sugih daek tah maca ya ghaniyu ya ghaniyu ya ghaninu ya goni ini dibuktikan ku Gusti Allah sugih berarti tuh ya Allah ya Rabbul alamin jelema sok ngadoa ayat teh Allahumma inni as'aluka Allahumma gitu naon gara eta Allahumma gitu anu sulamun bakbiti ilaika ghairu maftunin fitnatan idza aradta fitnatan fakbidni ilaika ghairu maftunin tata nah lamun osok sering ngadoa eta nah lamun kira-kira loba fitnah dibaotan ku Gusti Allah sebab naon mentana ge kos kitu ieu ya Allah ya urang mentak jelema nu sok ngawiridkeun doa eta teh ya qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba eta mah kadeuleuna kasep teh sebab eta mah doa pelet atuh kawin deui ngomongkeun nya ngadoana eta bae ya Allah ya Rabbi sadoa-sadoana naon anu loyog ka diri sorangan eta
anu bakal dibuktikan ku Gusti Allah. Ye, mantap ge urang. Ngadoa teh sing hade. Ulah sok sambarangan ngadoa dibuktikan ka jeung kumaha. Tuh, ieu Sidina Ali ngadoa eta diulah, Sidina Abu Bakar ngadoa eta diulah. Sebab naon? Urang hirup moal bisa teu babarengan. Ja anu teu babarengan mah hate jasad babarengan bae ka jeung kumaha. Jeung dititah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Keur ngeunah Imam Ghazali sorangan ibadah ka Gusti Allah ditegor ku Gusti Allah. Ghazali aing menyincap nyiptakeun manusia teh pan geus aya dina Al-Qur'an inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ai sia muncak ngomong urang mah tapi ilham kawali. Ai nyiptakeun si haju siana sosoranganan bae mah tu babari teh kos kitu mah hirup. Ngeunaheun sia ibadah sorangan bae mah. Pikiran tuh orang lembur sia anu can bisaeun rukun wudu, can bisaeun rukun salat, can bisaeun muamalah. Turun maneh urukan jelema tanpa ngarobah diri maneh ka aing. Mantak di mana geus usul ilallah karak nyana nyebarkeun agama. Geus di mana nyebarkeun agamana nyana teu hayang dipuji, henteu sieun dicarekan, dicawad. Kemudian teh hayang dibere kan ngeunaheun geus jadi wali mah. Imam Syafi'i ge cek Imam Syafi'i ku ngeunaheun ibadah sorangan bae kan ditegor ku Gusti Allah. Ai ilmu teh dititipkeun ka maneh Syafi'i lain jang sakadar maneh sorangan sekeliling maneh anu perlu kana ilmu atuh engke agama bakal kumaha cek Gusti Allah pan maneh teh penerus Rasulullah Kangjeng Rasul. Di zaman Kangjeng Rasul tabligh ditaluturkeunlah ku sahabat Kangjeng Rasul teh aya sahabat anu tabligh diteruskeunlah ku tabiin sahabat maut zaman tabiin teu aya zaman atba tabiin terus silsilahna anu datang ka Malaysia anu datang ka Thailand anu datang ka Indonesia. Ieu teh aya sejarahna mun kukula dibacakeun sejarah Islam datang ke Indonesia selain anu kurang dibaca di sejarah Wali Songo oge aya sejarah-sejarah anu lain aya dina thariqah mah pembawa Islam pertama ke Indonesia dijaritakeun di zaman Kangjeng Nabina, di zaman sahabatna, di zaman tabiinna anu melejit datang ke Indonesia ka mana heula mawa agama. Iyalah thariqah aya datang di pemerintahan saha di keturunan mana lengkap di thariqah anu mantak teu bisa diabaikeun agama di Indonesia lantaran pada ngabogaan sejarah jelema anu berthariqah Habib Lutfi, jelema anu berthariqah kitu Gus Dur, jelema anu berthariqah nu asli dibere sejarah-sejarahna asal usul datang ke Indonesia pembawana saha nu pertama ka mana lari ka mana kumaha mantap geus teu bisa diabaikan di Indonesia sebab aya sejarahna ketika berjuang datang ka kuari mun kula dibacakeun awal-awalna tahun-tahun ge aya tahun-tahun atuh kumaha atuh tahun pertama mawana ka Indonesia saha ka mana heula terus ngamuridkeun ka saha terus tahun berikutnya berikut jeung tahun-tahunan geus aya nu mantak anu teu boga silsilah mal kuat nyebarkeun agama sebabnya anak kebelegiteun obor mantak loba tah di pasar kemis mah haju nyarieun obor cenah teh cek kiai ge ulah leugiteun obor cek cenah teh. Ieu bae aya obor makan ngeunaheun urang cararang blon teh mah di jelema. Tah eta mah obor eta gak tuh masalah. Tah ieu aya sejarah-sejarahna. Nah, iyalah urang kuari ndeukeun masjid ngabutuhkeun dana, ai dana bisa aya lamun perekonomian stabil berarti ciptakeun perekonomian jeung ngabangun agama melalui syiar masjid. Atuh kudu perekonomianana stabil. Jamual aya masjid mewah lamun teu make duit, sedangkeun duit eta jual belina stabil. Urang deuk nyieun majelis taklim atuh kapan eta teh kudu make duit. Cenah henteu kiai jauh nu ditempelkeun duit sama semen tangkorak sia meureun. Dasar sia urang lembur. Pan eta semen teh pan make duit. Nah, ya alhamdulillah
anu nyumbang 1 juta, anu 2 juta, anu 5 juta, anu 10 juta, anu 50 juta, anu 100 juta. Alhamdulillah geus ditempel-tempelkeun. Kadi cak anu encan jaing mah encan ulah loba omong. Ulah loba omong geus bae dipenta moal sia mere moal. Geus bae kos dahar bae anu masak-masak, nu meuli rempah-rempah nu ngadahar. Ieu atuh anu boga duit gak bangun, atuh tukang basna nyana tanagana sanajan dibayar. Atuh ente nu henteu boga duit, henteu boga tanaga, diuk di dieu. Ngendong sadaekna sia. Geus hese-hese. Bawa anak incu ka dieu. Aduh, ngampar jadi dia. Kula ka dieu di mana ye? Kupa. Ieu saya pemajikan, ieu anak, ieu incu. Deuk naron di dieu? Pancen cak kiai ngampar. Emang gua gitu, kontrakan beak. Nah, ieu majlis. Ulah hese-hese. Nah, bisa nyieun masjid, duit. Bisa nyieun majlis, duit. Bisa nyieun pondok pesantren, duit. Ai duit eta kapan kudu aya pasarna jang jual beli, ojol tina materi benda kana saman kana duit. Lancar perekonomianna, lancar pembangunan, lancar perekonomian, lancar syiar agama, lancar perekonomian. Atuh nginaheun kan urang boga duit, kemudian urang lapar, meuli sangu jeung deungeuna, dahar ku urang, dahar ku pamajikan, dahar ku anak. Dur waktu zuhur datang, urang kan geus seubeuh usolli fardhu zuhri, Allahu akbar, nangtungna ge kan angel setengah jam. Ku sebab deuk naon nu dipikiran atuh. Deuk naon nu dipikiran atuh nya, dahar geus seubeuh, nginum jang geus ayo. Ngarokok jang geus, ngopi geus, atuh geus bae kuari mah salat nu kembel. Allahu akbar. Setengah jam sarokaat bae. Ieu mah ai dahar sajem ai salat Allahu akbar. Likum beres. Ai sia dahar jang naon? Wallahu alam. Dahar teh jang salat. Ih ngomong doang dahar jang ibadah, ternyata teu salat. Pembohong sia. Ye munafik doang. Dasok loba culat-culat ka dieu biasa bae. Nah ieu. Geus dunia negara bisa ajak ku perekonomian anu stabil, agama bisa lurus teger kumaha nagarana. Urang kuari lamun nagara acak-acakan jam moal bisa ngaji darah riuk kieu. Urang bisa berjamaah salat eta lamun nagara acak-acakan jam moal bisa. Kakara kuari loba nu edan bae ge urang geus culak-cileuk bae salat teu husu. Kakara loba nu edan bae ge kiai geus culak-cileuk bae salatna. Budak kiai. Ieu kakara kos kieu doang, ieu kakara kos kieu digoyangkeun di negara. Berarti kan aya dalangna, aya nu ngadanaan lah. Berarti neuk nyieun kitu riweuh. Kos kitulah politik. Kakara ge sakieu encan perang, urang geus teu husu salat sebab urang mah bersyariat, encan bertoriko-toriko acan kadaanan ku hakikat. Nah, mantak ciptakeun nagara supaya tentrem, aman. Jang naon ieu? Jang supaya agama luhur dilaksanakeunana tenang. Urang kuari ngaji sadaekna urang kitu ngayakeun syiar maulidan rajaban sadaekna urang. Karena naon agama nagarana tentrem. Ngeunaheun. Hot muludan ayo. Masya Allah di urang malain lalagan. Sebab non negara perekonomianana maju. Nu mawa cucur, nu mawa apem, nu mawa macem-macem. Geus komo cai mata mah geus. Hei lupa jasa geus cai mah geus. Teu kawadahan bae. Nah, anu mawa-mawan, nu mawaan-mawan. Atuh bae asa mah kos kitu mah. Ieu stabil. Ya Rabb was-sada'i wa ma tatimu bihil ma'aish
jeung naon bae lapangan-lapangan kerja anu mantap jadi kasampurnaan perekonomian kahirupan bangsa Indonesia nyiptakeun anu leutik-leutik bae pasar rembetuk urang mah begitu aya pasar tapi eueuh deui walenganan urang Padang nyerang ka urang kotrek geus bras eueuh kotrek tapi man bisa nasa gitu doang di urang ai eta nu nyiptakeun nu anu boga pabrik ikan saha sugan aya si Makmun ya eueuh ai eta anu nyiptakeun pabrik kitu sepatu saha orang Indonesiaan orang Jakartaan orang Tangerangan ngaranna ge urang asing Cingluh Cangluh ada orang uci pondok kos gitu man Cingluh kemana Cangluh kemana Cang Cingluh tah ieu sepotek saha nu bogana egle saha nu bogana aing mah aslina bae macan lain salahkeun saha kita kan ciptakeun lapangan kerja haju salah henteu satungtung bisa kerja sama sebab naon nyana membutuhkan karyawan bangsa urang teu bisa nyieun pabrik aya ge urang Jepang nu bisa urang Korea nu bisa segaya tuh dengan perjanjian karyawanna urang sekitar eta kan ngeunaheun kabeh ge aya perjanjian sabara tahun mantak di zaman Pak Harto make repelita pelita ke-1 pelita ke-2 pelita ke-3 pelita ke-4 pelita datang ke sabara sia ingetan teh ya moal tuh genep dina 50 on ya Allah teman sarua jeung Quran ayat 35 juz blon mah udah tah ieu ciptakeun lapangan kerja nu boga pabrik oh masalah jasa sarua pada neangan keuntungan stabil kan ngeunaheun nah asal ulah dirorowot negara urang sehingga perekonomian jadi satu kejanggalan iya nu jadi bahaya nu dibahas ku para politikus negara urang seperti ieulah negara urang nah ciptakeun lapangan kerja eta keur secara nasional urang kuari di imah tangga supaya stabil rumah tangga pamajikan urang anak berarti kan kudu ditunjang ku perekonomian loba awewe anu datang ka kaula Waalaikumsalam salam naon neng kula mah yang pepegatan bae jeung salaki emang kunaon geus boga anak sabaraha neng boga anak 3 pan boga anak 3 yang pepegatan teu bogoh tanaon ayo bogoh mau bogoh cenah kiai tapi ieu salaki ngarengkol bae aju ngarengkol bae jualeun aya atuh jualeun geus beak cenah kuari tetep bae ngarengkol teu daek dagang teu daek usaha teu daek tani hayang ngadahar nangkeup bae ulah disebut atuh nangkeupna neng abeh jelas cenah kiai sia laporan jeung nangkeup-nangkeupna lalaki teh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa awewe macicing di imah ngurusan imah tangga anak urusan ketika aya nu deuk dipasak eta lah ngurusan beberes sasapu nah ieu pamajikan teh ngurusan imah tangga nu mencarina lalaki geus atuh dagang salaki laporan salaki alhamdulillah neng tah wa ieu mah boga kauntungan 10 juta masyaallah asana kula tambah cinta ka kakak tah kan geunah ya Allah ya Rabbi menang usaha deui menang saminggu tah 10 juta deui ya Allah ya Rabbi menang setahun tah kumpulkeun aya kumpulkeun masyaallah menang 2 tahun tah ieu hasil dagang teh tah ieu mah cilian tah oh iya mah anak nu ti bojong ieu mah atuh masalah tuh salah kita ar-rijalu qawwamuna 'alan
nisa anu usaha salaki hasil usaha nyin imah salaki hasil usaha meuli mobil salaki atuh kuari salaki yang nyandung masa teu meunang mun kitu mah nu usahana awewe aju hayang nyandung karak cintrek jeulina ati malah laki anu usaha segala rupa nang nyin imah nang salaki mobil nang salaki meuli sawah nang salaki wajar atuh nyandung ih sok sambarangan bae ya Allah ieu mah urang nu meuli imah urang nu nyeun imah tapi urang deuk asup ka dieu urang sieun tolol teu urang aduh aing deuk asup ka imah saha cak urang sorangan isi imah saha ieu aing dihareupeun imah ngageter-geter Masya Allah alabatan panglima perang pabajikan lamun kos kitu ragap diri urang aing sila laki tah lain ragap ka handap peler aya ya ya Allah ya Rabbi Masya Allah geus yang ngomong ka aing cenah kieu henteu ulah ngomong kitu sia tama produksi masing-masing aing mah mere jalan doang je atuh kiai gaya henteu mah kami moal pelebah kos kitu mah ulah nyedekeun ka kiai atuh lamun aing nyandung bedol geus aya nu nungguan bae kiai ra cenah nyandung ye si batu nyaho bae Masya Allah karimna ieu perekonomian ieu ulah disangka perekonomian teh itu diantepkeun teh teu doraka ngantepkeun perekonomian bupati teu gurusan tentang pasar sehingga perekonomian teu stabil di akhirat bakal ditanya sebab bakal mandeg infrastruktur bakal mandeg musola masjid bakal mandeg pondok pesantren bakal mandeg jelema pengajian bakal mandeg agama moal bersiar maulidan rajaban eta kan kudu ditopang ku perekonomian anu stabil nyiptakeun perekonomian fardu kifayah teu kudu kabehan geus sakecamatan saurang ge alhamdulillah ciptakeun ku bupati sebagai kepala wilayah DT 2 kabupaten nah lamun henteu urusan nu sugih kudu nyiptakeun pasar lamun sugih ngantep sehingga jelema loba kesulitan tina kesulitan eta agama bakal hancur nah ieu bakal kakenaan ku doraka pabeha ya Allah ya Rabb deuk ngembangkeun agama secara formal eta kudu kondusif agama naon cenah kieu kondusif engge jauh ngaran teh jauh rupa tah kondusif teh ngadenge lah geus dipake bae geus soalna tuh ngaji lagi jeung nu bangsa nu kararieu ja teh jauh naon kondusif alah atuh pake bae paling ge oh iya naon sa kondusif aing teu ngarti geus urang mah ngaji urang baca sapira urang lembur anu pagarawean duit teu gableg gawean teu boga geus bani ngararaji we urang kieu lah jeung ngaji da ge urang mah terus satabrang parana we satabrang parana komo inget mah henteu nu kamari diaji mun ditanya naon sia hayu nu kamari tanya eta geus kitu potongan lah ngetak mejeuna ku Allah dikadarakakeun ya pohoan mah lulu ngajina atuh agama teh titah ditanjeurkeun ku Gusti Allah nanjeurkeun agama kudu kondusif nagarana stabil ulah riweuh
jang supaya memperkokoh kestabilan kekondusifan ialah perekonomian. Jadi atuh ngadirikan perekonomian teh termasuk kana fardu kifayah. Masya Allah. Geus bupati teh nyieun lapangan kerja teh eta teh jalan pikeun menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun bupati ti heula ka sorgana ulah kaget. Ulah kaget. Haji Pendi kaget, Pak Zaki mau kemana? Saya mau ke surga. Kok heran? Gak usah heran-heran Pak Zaki. Saya kan bupati. Situ apa? Ya. Nanti dulu Pak. Kok ini jadi bupati bisa ke surga ini begini? Kan saya itu menciptakan lapangan kerja. Untuk supaya perekonomian subur. Dari perekonomian subur, sholat bisa khusyuk. Kan enak. Itu kiai-kiai yang sholatnya khusyuk, ustad-ustad yang sholatnya khusyuk, karena ditopang oleh perekonomian. Yang menciptakan perekonomiannya adalah saya. Maka wajar kalau saya ke surganya duluan. Udah sono lu. Eleh, tukang karung eleh. Sana lu, gua dadain lu. Kemarin lu mau ngedadain gua. Sekarang lu, ya Allah. Tah, iya katijaroti. Iya kan secara umum di negara. Seperti perdagangan. Nyen pasar kan berarti nyen pasar. Jual beli itu kan di pasar. Nyen pasar supaya jelema babari naon kitu ngaranna muterkeun perekonomian. Pasar kan hese boga dangdeur ka mana ngajualna kan hese, boga toge ka mana ngajualna kan hese, boga jengkol ka mana ngajualna. Hatta pasar urang makan seputar eta doang. Seputar dukos kari itu jengkol gitu kan, toge, kucai, kangkung, genjer. Nah eta kangkung genjer, nangtung nyender. Mal diteruskan baik. Tuh. Eta hata pasar urang kan kos kitu doang dan. Tapi lamun urang nyaritakeun pasar di Amerika. Boh, naon eta? Ieu jual beli pistol. Senjata dijual bebas di orang mah HP. Nah aya naon gitu ngaranna toko-toko na aya kios-kios na di Amerika mah pistol senjata eta kos HP mantap kula teu betah ge ditu. Ya Allah ya Rabbi. Ieu pasar keur secara global umum. Matak dibuka pasar global dunia. Anu Indonesia macak Gusdur belum saatnya. Nanti akan banyak orang yang stres. Betul wari karena dia jelema teu puguh teu karu melotot. Sebab naon? Atuh boga duit ngan 500, ai dedengean jual triliunan. Nya kumaha teu melototna tuh. Ai jelema di lembur, ai neuleuh di kota nu gareulis, deuk kumaha teu melototna. Yehehe. Ai sapira di lembur jual beli jengkol sakumaha si jengkol atuh. Ai mobil, masyaallah kaluar melotot sia kajen ngukumaha. Lamun teu ngaji ilmu tauhid dibarengan ku tasawuf atuh stres kabeh. Dan untung bae makan tarasawuf kabeh. Jadi aya ketenangan. Tenang ngomong lagi lah dunia ieu. Eta kan hasil ngaji eta.
dunia aja lo bakal ditinggalkan padahal mah hatena mah ngaju-haju kan kunapan ngaji aya jawaban lumayan da sakitu ge ku sebab ngaji nah sia sok kuda-kudakan kana dunia mah kabeh geus diatur ku Gusti Allah geus aya di Lauhil Mahfuzna geus teu kudu harares aya asup ka kamar nya itu kumaha menang bae tengah bulan kuru mah awakna pan ngomongna kumaha di Allah bae tapi kuru tah ieu ngaji ngan disungut doang ngan sakitu ge lumayan kos ditajong Allah lumayan teh sakitu ge padahal mah di jero hatena sial tapi sungut nama Allah kos wali wae pohara tuh lah iya keur carita naon kitu ngaranna secara global berarti kan kudu aya nu mimpin endek kumaha nagara rapuhna jeung beres lamun nu mimpin berarti kan kudu hiji pimpinan mah cek Imam Ghazali boro-boro nagara cacak-cacak urang nyayur be hajatan koki na aya 2 moal beres sapasakan moal beres mun teu asin jasa sebab naon atuh ieu ngandalkeun ka ieu lamun ngoyan aing mah ngandalkeun ka situ ngandalkeun ka situ geus aing moal ngoyan besi kitu geus atuh ti cepret aju sabalikna besi situ can nguyahan kunyana teh sia sarua bae besi situ can nguyahan sia jadi pabrik uyah sia atuh kabeh tamu sing garip kunaon asin eta kokina 2 moal beres komo negara kudu hiji mentak pilih kepala negara di urang Republik Indonesia anu bisa mimpin bangsa jeung negara nu kabeneran di negara urang Republik Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika banyak jalan menuju Roma. Masya Allah nah iya nyiptakeun perekonomian supaya kondusif katijallah berarti kan kudu aya menteri perpasaran cenah kiai mah kitu perekonomian henteu ieu perpasaran bae lah bahasa menteri pasar tau mah menteri pasar mah anu sok nyekelan eta teh tas terus naon kana gitu tuh abong sia beureunana dipancing kitu teh haju murudul bae neraka sia eta lah ieu geus ulah jauh-jauh secara nasional geus ieu mah di kabupaten bae tah kudu mampu bupati nyiptakeun pasar per kecamatan supaya manusia bisa tuker nu boga jengkol hayang duit nu boga duit hayang jengkol pertukeran barang jeung saman jeung harga jeung duit ngaranna pasar. Nah anu melaku naon kitu ngaranna kangkung aya batur nu butuheun bawa ka pasar nu boga duit hayang kangkung nu boga kangkung hayang duit bawa ka pasar kan kos kitu tah nu bahaya ge hayang jengkol teu boga duit maling ieu nu bahaya kos kararidu tah atau ngandelkeun jago nyana nganangtung doang ngandalkeun kumis uang jago nah aya barang asup lapor nih ketum waduh eta neraka jahanam ya Allah ya Rabb iya nyiptakeun lapangan kerja fardu kifayah Masya Allah andai kata negara teu ngurusan
maka beureun sakampung eta mah aya nu sugih, sadesa hiji mah aya nu sugih, tah nu sugih bertanggung jawab untuk menciptakan pasar. Artinya ciptakan pasar teh besi aya nu butuh duit, sia boga naon sok ade ku aing dibeli. Ayo, sia boga barang naon? Ayo, sia boga dangder. Heuh cenah kula boga dangder ieu. Ka mana ngajualna? Ayo kade ya 3 kilo, sabaraha duit 1 kilo. Ayo ku aing dibeli. Tah eta kudu aya jelema nu kos kitu. Kudu aya nu kos kitu. Aduh cenah kula ieu naon kitu? Naon ngaranna? Tani naon sia? Pare. Aja menang sabaraha? Ayo meureun 2 ton mah. Kemudian butuh duit ieu ka mana? Ayo kade. Tah kudu aya nu tanggung jawab ta jelema lamun nagara teu ciptakeun pasar. Ayalah nu sugih mah. Nah ulah kos kieu. Mang, ieu waduh kula boga pare ieu. Aju deuk dijual jahara rese setengah harga ka dieu geus sia kahi. Ayo geura aya setengah harga daripada ngemblek pada sia. Ayo geus atuh dah aja butuh ieu beunang meureunanan 5 poe dibeli di kunyana harga normal. Cekek we beung aing ieu. Aita. Ieu kan supaya stabil. Ieu rok. Mada deui eta keur carita pasar. Mada deui khiyatoh teh urang meuli mesin jahit 10 atau 20 haju urang nyieunnan calana nyieunnan baju kayak dijual eta naon ngaranna konveksi siapa boloon konveksi dasar bodoh bae kau mana ya Allah tah ieu Rabb nyiptakeun lapangan kerja pasar, konveksi dan lain-lain. Ya Allah ya Rabbi horenganan kudu eta teh ulah diantepkeun masyarakat susah. Paling tidak hijamah teh adalah nyerot getih jelema puyeng bae aya getih kotoran serot getih jelema eungap bae. Nah kadi sia eungap bae kade buka baju ieu make golok wae Ustaz. Atuh lain serot-serot lah ieu mah sadia segala golok ragaji boh udah aya alatna aya canduk bekem aya canduk cocok. Nah eta teh kudu latihan heula belah mana nyandukna hijamah ngaranna ciptakeun supaya kondusif perekonomian sebab li anna qiyamat dunya bihadhil asbab wa qiyamuddin yatawaqqafu ala amri dunya. Ajegna negara dunia melalui perekonomian sementara luhurna agama tawakuf kana lurusna negara. Geus negara jeung agama moal bisa dipisahkeun menurut agama Islam. Moal bisa dipisahkeun atuh kajen kumaha ge. Nah di negara demokrasi mah agama negara. Ulah disangkut pautkeun agama jeung negara. Atuh negara lempang masing-masing agama, negara lempang sesuai jeung imamna. Atuh ujianana agama moal beres tinggalin agama. Nah iyalah urang kuari neukieun masjid ngabutuhkeun dana ai dana bisa aya lamun perekonomian stabil berarti ciptakeun perekonomian jeung ngabangun agama melalui syiar masjid atuh kudu perekonomianana stabil. Jamual aya masjid mewah lamun teu make duit sedangkan duit eta jual belina stabil. Urang dek nyieun majelis taklim atuh kapan eta teh kudu make duit cenah teu kiai jauh nu ditempelkeun duit sama semen tangkorak sia meureun dasar sia mah urang lembur pan eta semen teh pan make duit. Nah ya alhamdulillah
anu nyumbang 1 juta, anu 2 juta, anu 5 juta, anu 10 juta, anu 50 juta, anu 100 juta. Alhamdulillah geus ditempel-tempelkeun. Kadi cak anu encan jaing mah encan ulah loba omong. Ulah loba omong geus bae di penta moal sia mere moal. Geus bae kos dahar bae anu masak-masak, nu meuli rempah-rempah nu ngadahar. Ieu atuh anu boga duit gak bangun, atuh tukang basna nyana tanagana sanajan dibayar. Atuh ente nu henteu boga duit, henteu boga tanaga, diuk di dieu. Ngendong sadaekna sia. Geus hese-hese. Bawa anak incu ka dieu. Aduh, ngampar jadi dia. Kula ka dieu ti mana ye? Si Kupa. Ieu saya pamajikan, ieu aya anak, ieu incu. Deuk naron di dieu? Pancen caki ai ngampar. Emang kurang itu, kontrakan beak. Nah, ieu majelis. Ulah hese-hese. Nah, bisa nyieun masjid, duit. Bisa nyieun majelis, duit. Bisa nyieun pondok pesantren, duit. Ai duit eta kapan kudu aya pasarna jang jual beli, ojol tina materi benda kana saman kana duit. Lancar perekonomianna, lancar pembangunan, lancar perekonomian, lancar syiar agama, lancar perekonomian. Atuh ngeunaheun kan urang boga duit, kemudian urang lapar, meuli sangu jeung deungeuna, dahar ku urang, dahar ku pamajikan, dahar ku anak, dur waktu zuhur datang, urang kan geus seubeuh usolli fardhu zuhri, Allahu akbar, nangtungna ge kan angel setengah jam. Tuh sebab deuk naon nu dipikiran atuh. Deuk naon nu dipikiran atuh ya, dahar geus seubeuh, nginum jang geus hayu. Ngarokok jang geus, ngopi geus, atuh geus bae kuari mah salat nu kembel. Allahu akbar. Setengah jam sarokaat bae. Ieu mah ai dahar sajem ai salat Allahu akbar. Likum-likum beres. Ai sia dahar jang naon? Wallahu alam. Dahar teh jang salat. Ih ngomong doang dahar jang ibadah, ternyata teu salat. Pembohong sia. Ye munafik doang. Sok loba culak-culak ka dieu biasa bae. Nah ieu. Geus dunia negara bisa ajeg ku perekonomian anu stabil, agama bisa lurus teger kumaha nagarana. Urang kuari lamun nagara acak-acakan jam moal bisa ngaji darah riuk kieu. Urang bisa berjamaah salat eta lamun nagara acak-acakan jam moal bisa. Kakara kuari loba nu edan bae ge urang geus culak-cileuk bae salat teu husu. Kakara loba nu edan bae ge kiai geus culak-cileuk bae salatna. Budak kiai. Ieu kakara kos kieu doang, ieu kakara kos kieu digoyangkeun di negara. Berarti kan aya dalangna, aya nu ngadanaan lah. Berarti neuk nyieun kitu riweuh. Kos kitulah politik. Kakara ge sakieu encan perang, urang geus teu husu salat sebab urang mah bersyariat, encan bertoriko-toriko acan kadaanan ku hakikat. Nah, mantak ciptakeun nagara supaya tentrem, aman, jang naon dia, jang supaya agama luhur dilaksanakeunana tenang. Urang kuari ngaji sadaekna urang kitu ngayakeun syiar maulidan rajaban sadaekna urang. Karena naon agama nagarana tentrem. Ngeunaheun. Hot muludan ayo. Oh, Masya Allah di urang malain lalagan. Sebab non negara perekonomianana maju. Oh, nu mawa cucur, nu mawa apem, nu mawa macem-macem. Geus komo cai mata mah geus. Hei, loba jasa geus cai mah geus. Teu kawadahan bae. Nah, anu mawa-mawan, nu mawaan-mawan. Atuh bae asa da kos kitu mah. Ieu kan stabil. Ya Rabb was-sada'i wa ma tatimu bihil ma'aish
jeung naon bae lapangan-lapangan kerja anu mantak jadi kasampurnaan perekonomian kahirupan bangsa Indonesia nyiptakeun anu leutik-leutik bae pasar rembetuk urang mah di ditu aya pasar tapi eueuh deui orenganan urang Padang nyerang ka urang kotrek geus bras eueuh kotrek eta man bisa nasa kitu doang di urang ai eta nu nyiptakeun nu anu boga pabrik ikan saha sugan aya si Makmun ya eueuh ai eta anu nyiptakeun pabrik kitu sepatu saha urang Indonesiaan urang Jakartaan urang Tangerangan ngaranna ge urang asing Cingluh Cangluh aduh orang Cipondoh kos gitu man Cingluh kemana Cangluh kemana Cang Cingluh tah ieu sepotek saha nu bogana egle saha nu bogana aing mah aslina bae macan lain salahkeun saha eta kan nyiptakeun lapangan kerja haju salah henteu satungtung bisa kerja sama sebab naon nyana membutuhkan karyawan bangsa urang teu bisa nyieun pabrik aya ge urang Jepang nu bisa urang Korea nu bisa segaya tuh dengan perjanjian karyawanna urang sekitar eta kan ngeunaheun kabeh ge aya perjanjian sabara tahun mantak di zaman Pak Harto make repelita pelita ke-1 pelita ke-2 pelita ke-3 pelita ke-4 pelita datang ke sabara sia ingetan teh yo moal 7 genep dina 50 on ya Allah teman sarua jeung Quran ayat 35 juz blon mah udah tah ieu ciptakeun lapangan kerja nu boga pabrik oh masalah jasarua pada neangan keuntungan stabil kan ngeunaheun nah asal ulah dirorowot negara urang sehingga perekonomian jadi satu kejanggalan iya nu jadi bahaya nu dibahas ku para politikus negara urang seperti iyalah negara urang nah ciptakeun lapangan kerja eta keur secara nasional urang kuari di imah tangga supaya stabil rumah tangga pamajikan urang anak berarti kan kudu ditunjang ku perekonomian loba awewe anu datang ka kaula Waalaikumsalam enaon neng kula mah yang pepegatan bae jeung salaki emang kunaon geus boga anak sabaraha neng boga anak 3 pan boga anak 3 yang pepegatan teu bogo tanaon ayo bogo mau bogo cenah kiai tapi ieu salaki ngarengkol bae aju ngarengkol bae jualeun aya atuh jualeun geus beak cenah kuari tetep bae ngarengkol teu daek dagang teu daek usaha teu daek tani hayang ngadahar nangkeup bae ulah disebut atuh nangkeupna neng abeh jelas deh kiai siapa laporan jeung nangkeup-nangkeupna tah ieu lalaki teh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa awewe mah cicing di imah ngurusan imah tangga anak urusan ketika aya nu deuk dipasak eta lah ngurusan beberes sasapu nah iya pamajikan teh ngurusan di mata nu mencarina lalaki geus atuh dagang salaki laporan salaki alhamdulillah neng tah wa ieu mah boga kauntungan 10 juta masyaallah asana kula tambah cinta ka kakak tah ami geunah ya Allah ya Rabbi menang usaha deui menang saminggu tah 10 juta deui ya Allah ya Rabbi menang 1 tahun tah kumpulkeun aya kumpulkeun masyaallah menang 2 tahun tah ieu hasil dagang teh tah ieu mah aya cilian tah oh ieu mah anak nu ti bojong ieu mah atuh masalah tuh salaki teh ar-rijalu qawwamuna 'alan
nisa anu usaha salaki hasil usaha nyin imah salaki hasil usaha meuli mobil salaki atuh kuari salaki yang nyandung masa teu meunang mun kitu mah nu usahana awewe haju hayang nyandung karak sintrek jeulina ati mah lalaki anu usaha segala rupa nang nyin imah nang salaki mobil nang salaki meuli sawah nang salaki wajar atuh nyandung sok sambarangan bae. Ya Allah, imah urang nu meuli imah, urang nu nyieun imah, tapi urang deuk asup ka dinya urang sieun tolol teu urang. Aduh, aing deuk asup ka imah, imah saha? Cak urang sorangan isi imah saha ieu? Aing di hareupeun imah ngageter-geter. Masyaallah, alabatan panglima perang pabajikan. Tah, lamun kos kitu ragap diri urang aing sila laki tah lain. Ragap ka handap peler aya ieu. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Jadi saya ngomong kain, itu ulang ngomong gitu sih ya. Sama produksi masing-masing. Aing mah mere jalan doang. Jadi atuh kiai gaya henteu maka moal. Pelebah kos gitu mah ulah nyedekeun ka kiai. Atuh lamun aing nyandung bedol. Nggak saya nungguan baik Kiai Raja nyandung. Yes, sebetulnya baik. Masya Allah karinah. Iya perekonomian ya. Ulah disangka perekonomian teh itu diantepkeun teh teu doraka. Ngantepkeun perekonomian bupati tegurusan tentang pasar sehingga perekonomian teu stabil di akhirat bakal ditanya sebab bakal mandeg infrastruktur bakal mandeg musola masjid bakal mandeg pondok pesantren bakal mandeg jelema pengajian bakal mandeg agama moal bersiar maulidan rajaban eta kan kudu ditopang ku perekonomian anu stabil nyiptakeun perekonomian fardu kifayah teu kudu kabehan geus sakecamatan saurang ge alhamdulillah ciptakeun ku bupati sebagai kepala wilayah DT 2 kabupaten. Nah, lamun henteu urusan nu sugih kudu nyiptakeun pasar. Lamun nu sugih ngantep sehingga jelema loba kesulitan. Tina kesulitan eta agama bakal hancur. Nah ieu bakal kakenaan ku doraka kabehan. Ya Allah, ya Rabb. Pernah terjadi doa Sayyidina Ali ngadoa Allahumma la tuhawidni ila ahadin min khalqik mun bahasa urang mah ya Allah muga be Gusti ulah ngabutuhkeun ka abdi ka makhluk-makhluk Gusti ka salah saurang ti makhluk-makhluk Gusti muga ulah ngabutuhkeun diri abdi ka makhluk-makhluk sarua jeung kitu abdi ka Gusti bae kos bagus eta doa cek Kanjeng Nabi la taqul hakaza ulah ngomong kitu Ali ulah ngadoa kos kitu laisa min ahadin illa wa huwa muhtajun ilan nas eueuh hiji jelema kecuali ngabutuhkeun ka jelema aja kabeh ge eueuh nu teu bisa ngabutuhkeun wabeh jelema butuh ka jelema justru dengan ayana cacampuran jeung jelema urang bisa ngalep manfaat baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat hirup teu bisa sorangan Ali cik Kanjeng Nabi kos kitu sok doa kos kitu cek Sayyidina Ali pakai pakulu abdi kudu kumaha atuh ngadoa ya cek Kanjeng Nabi Allahumma la tuhawwizni ila syirari khalqik itu atuh ngadoana ya Allah muga Gusti ulah ngabutuhkeun ka abdi ka nu garorengna makhluk Gusti eta nu garoreng karak sia-siakeun anu bagus batu moal bisa sok teu kumaha hirup bisa sorangan ja moal bisa kajen kumaha ge kulantaran teu bisa hirup sorangan ulah ngadoa la tuhawwijni ila ahadin min khalqik abdi mah ulah dibutuhkeun ka salah saurang oge ka makhluk Gusti ulah moal bisa
urang hirup butuh dahar sanajan teu usaha berarti kan kudu aya batur nu usaha. Urang hirup kajen kumaha ge ngabutuhkeun pendamping kudu boga pamajikan. Eta kan manusia ngaranna ai boga pamajikan. Urang kuat teu dahar ai pamajikan. Urang mah kuat di sapoe-sapoe tinggi teu dahar ai pamajikan mah kapan nya gede pamajikanana. Timbanganana ge mangki sakintal setengah sabeca sorangan ge teu mahi. Eta sapoena dahar kudu sabaraha? Ya urang mah dahar teh alah, cacomot setengah piring pamajikan mah saleter setengah. Eta saisuk can sore, abongan saha nu lintuh kitu tuh. Eta sampai 4 liter jang nyana doang. Hayu geus sia pikiran. Eta kakarak biasa doang. Encan nyana mah kotok hihijian di dahar. Nah, eta lamun pamajikan rampus kos kitu nu tanggung jawab sak mansalaki. Nah, urang teu bisa hirup sorangan, urang teu dahar, pamajikan mah butuh dahar. Urang teh teu kudu sare dina kasur, pamajikan mah kudu make elap, make ampar, make kasur. Urang mah geus bisa ye. Kajen kumaha ge lah teu kudu make sabun, teu kudu make pamajikan mah kudu make sabun. Ari etapan sabun, sikat, odol, pan kudu dibeli, nu tanggung jawab kan kudu salaki. Jitu bisa kajen kumaha ge tetep bae, kudu bae melalui orang lain. Nah, eta teh perekonomian teu bisa mengabaikan anu sejen. Mata lamun aya jelema ngabaikan anu sejen, Gusti Allah bakalna dicabut kanikmatan hirupna. Sebab naon? Nyusahkeun ka anu sejen. Urang boga kitu duit, kembangkeun supaya mamut. Urang teu boga tapi boga ilmu, kembangkeun ilmu. Masyaallah. Ulah disangka urang boga ilmu kemudian dipikeun ka batur teh haju mangfaat kemudian teu karasa ke di akhirat. Teu karasa. Urang boga ilmu nyeun kitu apem. Ngaji eta nyeunan kos kitu naon apem. Kula atuh pagahan hayu. Pagahan ieu tah ieu nya. Ieu naon garang-garana. Beas sakitu. Emang apem beas geus ulah loba omong sia ieu. Gulana sakitu. Meureun tarigu geus ieu mah tina beas mah apem beas. Siapa suka ngaji mah dia ngamuridkeun. Jadi murid kudu nurut. Engke bakalna jadi ulah ka bakalna tuturkeun. Si aya geus atuh. Tah ieu gulana sakitu nya ieu salam. Make salam ulah loba ngomong. Mah nyapa make salam. Ih, sereh segala. Nyana ge bingung bakal jadi naon cenah ieu. Hayu geus. Aduk. Mixer. Has. Aju kumaha pais? Jadilah deh. Hasil tidak ngaguru bisa nyanakan nyeun apem kuari dikembangkeun kan ku nyana leuleutigan ka pasar ka ngagedean masyaallah tina nyeun apem kuari geus kajieun imah kuari geus dieun kendaraan mang hajina nu tadi mere ilmu nyeun apem maot nyana terus ngadagangkeun ieu keur carita perekonomian ieu lantaran fardu kifayah aya manfaatna geus maot ngocor bae masyaallah. Bang Haji anu ngawurukan apem teh di jero kuburan beusengit apem amah. Aduh, budak-budak kurang salam ya. Ulah sangka ya Allah ya Rabbi. Ulah nyumputkeun ilmu wala taktumu. Teu meunang aranjeun kabeh nyumputkeun al ilma kana ilmu. Ulah sumput-sumput tah. Ulah ilmu rukun wudu. Rukun salat, rukun jual beli perekonomian eta mah kobo eta kiai bahkan ngan sakadar praktek doang di majelis salim ya jual beli syira ieu ngaranna matatium bihil maish di antarana itu kalbai wasyira wal harasa. Nah jual beli kiai mah ngan sakadar teori doang kapan di meja jual beli ya ieu pembeli mohon ieu penjual ya barangna kudu kadeuleu. Nah, kemudian kitu kudu tari meuli, tari manggajual. Gojreng. Ya,
eta kan ngaranna sah nu kos kitu ngaranna make ijab jeung qabul praktek eta kan carita di pengajian di majelis taklim di mimbar urang kuari sebagai pelakuna di lapangan oh iya hasil ngaji praktekeun ku urang sarua ieu ge ieu komo ieu mah nyieun apem lain lalaka kabeli anu manfaat pemajikan anak bisa masantren anak bisa masantren bisa nyaho hasil tina ilmu nyieun apem eta nu mere ilmuna geus jadi tulang belulang di jero masih keneh ngambeus serehna we seungit jagana seungit tuh kan Masya Allah dah ilmu nu manfaat beda jeung ilmu main koprok ya bapana tukang main koprok anakna haju mimilu geus maot bapana kitu anakna teh keur tadi nama dilarang kan biasa kolot baheula mah kos kitu geus di abah bae main koprok pasti ulah kan gitu biasa kolot baheula mah kan kitu kolot baheula geus jawara teh abah bae mau ulah tadi ngaji eta kolot nu hebat eta ieu mah lain abah wasiat koprok teruskeun so tolol kolot wasiat kos kitu besi kurang gede tuh di luhur labarian bodep itu mah sogo gede kieu eta anakna teh naon ngaranna anakna teh nu paranti ngomong atuh sia naon tuh nyaho ada aduh berarti bandar budak ya lamun teu diwasiatan teh urang kuari ngawurukan anak kita sholat kita puasa kita zakat kemudian urangna maot anak urang ngalaksanakeun ilmu menang ti urang nangis aya di jero kubur ngocor terus ke jero kubur ilmin yuntafa'u bi lain lalagaan masyaallah karim nah kuari ilmu judi diwasiatkeun jeung ada tah ieu nu kos kita anu ieu dadu ieu nu hiji ieu naon dadu hiji ngaranna tah aya ngaranan kan nu 2 nu 3 nu 4 tah nu genep atuh sarua eta jeung gaplek kos kitu mah ya tah nu hiji itu tah kos kitu tah gege geus usia amalkeun ilmu ti abahnya haji ya abahna maot nyana ngoprok kok atuh abahna meunang di jero kubur ya Allah budak sia bae aing ditakolan ku dadu ku sia araraya tapi lamun dilarang teh anakna dilarang ulah kemudian main bae anakna main bae terus abahna henteu sebab teu ngawasiatan dah kos kitulah keur carita tentang ilmu nah ieu Sayyidina Ali ngadoa Allahumma la tuhawiji ila hadin min khalqik dilarang ulah kitu ngadoana Allahumma la tuhawiji ila syirari khalqik ya Allah muga Gusti ulah ngabutuhkeun kabi ka makhluk-makhluk anu garoreng sakitu bae teh kultu cek Sayyidina Ali ya Rasulullah wa man syarru khalqi ai jelema nu panggoreng-gorengna saha emang makhluk Allah nu panggorengna saha sehingga kula ditita menghindar ti makhluk nu goreng sae pang nu goreng qala cekang jeung Nabi alladzina idza utu aminu wa idza muni'u abu panggoreng-gorengna makhluk Allah mah di mana dibere cicing tur aman ngadoakeun di mana teu dibere ngocoprak tah eta nu kitu panggoreng-gorengna manusia kos sok ge jelema cicing di pasar wow ngandalkeun kumis dibere bae ku urang tenang ada saya udah tapi lamun teu dibere jana bangsat sia ini wilayah siapa bangsat dulu anak buah narita paling sia
eta jelema panggoreng-gorengna jelema eta atawa nu sok di pengkolan teh pengkolan kadeulina mah sederhana eta trit dibere bae kurang makasih Pak Haji teh dibere bae kurang baledeg sia tapi di Cilongom eueuh tah eueuh Cikupa Belaraja SPT aya eta kos sekarang eta sederhana jelema mau priwit doang dibere bae makasih Pak Haji makasih udah aman teh dibere bae budak awas lu kesini lagi awas gua paku bannya ntar eta jelema kos kitu panggoreng-gorengna jelema mun hayang nyaho panggoreng-gorengna makhluk Allah kiai ngariung lamun dibere berkat aduh teh dibere berkat teh eta kiai ge goblok teh kiai panggoreng-gorengna kiai eta kos kitu kiai eta masyaallah lamun dibere amplop gede we waduh atur nuhun kita bareng-bareng nanti di surga ya kos Bapak kolot beta surga ya Allah tadi bere bae waduh ngan ngomongkeun bae budak ulah deui diondang ka dinya negara beling tah mah kiai bloon eta nu kos kiai bloon aya nu lain kiai mah geus leuwih ti lah bloon eta mah masyaallah ieu mah ngariung nu di deuleu berkatna bae asal dibere berkat bae ngomongna ge pohara jasa ngalem bae masyaallah tah mah deui pang bager-bager mangaji eta tah mah bager jasa giliran tadi dibere berkat bau tah kiai aja tolol jasa mal kebal tah umur lagi ji goblok teh tah mah goreng-goreng da jelema eta kos kitu ya Allah ya Rabbi karim ih cak anjing Nabi eta mah deuk saha eta mah deuk jawara ke kan ai jawara baheula mah lain kos kitu jawara kos kitu mah jawara baheula mah kan hebat jawara baheula mah aya huru-hara saha eta hah teh nyaho aya aing meureun ieu ieu aing sahibul wilayah masyaallah teh si budak bakal dia budak tanya si orang mana orang anu anak buah sia anak buah bejakeun ka bapa buah sia udah sok ganggu lembur ieu dibere duit teu butuh aing mah duit sakitu mah geus teu butuh bawa geus kusiakan itu kabeh wah awas ya ulah deui teh eta jawara baheula mah kos kitu bisa disogok baheula mantak sararieun ka jawara ge sararieun masyaallah guru ya guru kulaleutik ya guru Pak Hasan baheula teh abah bae ge endeu zakat fitrah ka guru sia bae ka ditu guru sakola sebab lamun guruna tilo korupsi tilo ngomongkeun pantes nama dibere zakat teh pantes ngabring murid teh ka ditu zakat fitrah ya Allah ya Rabbi atuh kan guru kuari mah kan lu ngomong naon cenah kieu geus loba hareusi ngomong aing jak kiai lagi bloon kabeh atuh komo guru sakola ya Allah ya tah ieu cak Kanjeng Nabi alladzina idza utu amin wa idza muni'u abu jelema di mana dibere aman ngamankeun nya nama di mana teh dibere nyawat ngabahayakeun eta jelema nu pang jahat-jahatna jelema eta goreng-gorengna jelema tidak terkecuali apakah eta jawara apakah eta kokolot apakah eta pamarentah apakah eta kiai asal dibere aman ngamankeun teu dibere nyarekanan ngabahayakeun eta panggoreng-gorengna jelema masyaallah atuh kitu kabehan jak wari mah kadeh kitu kabehan jak wari mah jak ulama geus puguh ieu mah di luar kakiaian mah kiai ge kos karar itu nya heuh cak ulama kiai ge komo di partai mah kiai di partai eueuh nu lillahi ta'ala Allahu akbar kabira kuari mah kiai di partai di organisasi emang aya nu ikhlasnya ya Allah dibere aman teu dibere cilaka dibere ngamankeun teu dibere ngabahayakeun panggoreng-gorengna jelema eta Allah karim masyaallah nu mantak lamun bupati boga anak buahna teh jala lujur atuh ngeunaheun ka bupatina ge
lantaran ku jujur makan bakal araraman birokrasi teh ngararenaheun dek gerak di negara teh di bidang proyek jujur jeung adil atuh proyek ya kapan lancar moal tersendat-sendat di bidang pembangunan atuh bakal lancar di bidang pendidikan bakal lancar di bidang perpasaran perekonomian bakal lancar geus ngeunaheun kabeh lamun jala lujur mah nagara bakal aman ulah mikiran nasional sakabupaten heulanan dijadikan kabupaten percontohan sadunia pohara namur ngeunaheun tah ieu perekonomian nah lamun jelemana ulah cara tadi dibere bisa aman tur ngamankeun teu dibere bakal cilaka tur nyilakakeun eta panggoreng-goreng di jelema. Sina Abu Bakar ngadoa Allahumma inni as'aluka sabra ya Allah abdi nyuhunkeun ka Gusti boga Gusti mere sabar cak Kangjeng Nabi sa'altallahal bala Abu Bakar anjeun teh geus menta bala teh ulah kos kitu fasalhul afiyah geus bae menta ma al afiyah Allahumma inni as'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah al afwa wal afiyah di jerona geus aya kasobaran katawakalan Kangjeng Nabi mamere doa sakali di jerona muatanana pohara lamun ente Abu Bakar cek Kangjeng Nabi menta dibere sabar hayang dibuktikan engke Allah bakal ngabuktikeun dibere coba berarti lantaran geus menta sabar moal kanyahoan sabar jeung teu sabarna lamun teu dicoba Gusti Allah bakal dicoba engke kakara kanyahoan sabarna kuatan teu dibere bala ulah sok menta kos kitu geus doa mah Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah Kanjeng Nabi mere kos kitu madak urang osok belajar anti orai pawang orai nah eta teh mun aya orai diulinkeun ku urang dicakip dicocoteun naon nah eta urang belajar kos kitu engkena bakal loba orai sebab moal kanyahoan hebatna anti orai lamun teu didegekeun ku orai jelema bakal kaget sebab naon loba orai-orai di dinya asal aya jelema bisa bae jadi pawang orai di lebur eta orai ambalaya orai leutik orai setengah gede orai gede bakal daratang sebab naon aya nu boga anti orai cak Kanjeng Nabi ulah kos kitulah maningan ge geus bae urang mah menta salamet bae ka Gusti Allah nah lamun jelema belajar pencak engke ge bakal aya musuhna sebab moal kanyahoan hebatna boga pencak lamun teu kanyahoan lamun teu dimusuhan lamun urang belajar pencak hebat engke kan anu boga pencak mah diukna ge moal sila moal geus kieu bae nyana pikiranna besi di dia kieu eta boga pencak tilok nyana tilok sila nyana mah tilok geus kieu nganggang mah nganggang teu meunang ku guruna ge teu meunang kieu lamun aja lama boga pencak masih kana diuk nasila dah can tamat mah pencana can tamat tuh nu ngata nah lamun geus belajar pencak satu ketika engke bakal aya nu nyoba sebab lamun moal kanyahoan pencana hebat lamun teu kadeuleu dicoba mulai geus aya intik-intik di lembur teh aya warga anyar nang tangan kanyana hareudang aing mah emang geus kebel ieu teh dicoba-coba meureun hasil 20 tahun ka tukang aing belajar baheula di Bogor bari dagang salak ieu meureunanan kajian ayo mulai lantaran boga pencak aya urang geus bae Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah Gusti menta salamet bae lah abdi mah menta salamet bae Masya Allah babari Kanjeng Nabi mah ulah sok macem-macem kecuali memang dek dipersiapkeun jang perang di negara
anu teu kondusif. Tentara kudu tambah tentara mah tamanggeus kudu gagah jasa lantaran musuhna santero nek nyerang negara urang kan tentara, lamun Amerika nyerang mah tentara kanu dihareup, lamun Cina nyerang tentara kanu dihareup, Korea nyerang tentara, Jepang nyerang tentara. Geus tentara mah kudu latihan unggal poe minimal jambu asak memang ya penyekan eta minimal eta. Masya Allah. Nah iyalah Sida Abu Bakar Siddiq ngadoa ka kuping Kangjeng Nabi, Allahumma inni as'aluka sabra ulah gitu cak Kangjeng Nabi ulah nisbi Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad daim. Masih keneh loba-loba itu naon ngaranna doa-doa nu dilarang ku Kangjeng Nabi. Majak lamun jelema dibere daek ngadoa Allahumma tawil umri sahih jasadi wa aktsir rizki, eta teh dibere daek takos kitu tah engke bakalna panjang umur. Sebabnya anda dicoba doa eta teh kajahoan mustajabna atuh ku panjang umur. Bapak kolot teh teu daek pae-pae kunaon cak injuna. Nanya bakolot, kuda teh Bapak kolot teh muriang saeutik kecageri usahakeun mah jaga parare. Abah mah ngadoa ieu ngalanggeng Allahumma tawil umurona wa sahih jasadana wa aktsir amwalana. Ta eta tah ngadoa eta meureun ku Allah dibuktikeun doa eta teh lantaran menta panjang umur atuh daek ngadoa eta. Okos jelema dek dibere sugih daek teh maca ya ghaniyu ya ghaniyu ya ghaninu ya goni agni dibuktikan ku Gusti Allah sugih berarti tuh ya Allah ya Rabbi lamun jelema sok ngadoa eta teh Allahumma inni as'aluka Allahumma gitu naon gara eta teh Allahumma gitu anu lamun fakbidni ilaika ghairu maftunin fitnatan idza aradta fitnatan fakbidni ilaika ghairu maftunin tata. Nah lamun osok sering ngadoa eta nah lamun kira-kira loba fitnah dibaotan ku Gusti Allah sebabna mentana ge kos kitu ieu ya Allah ya urang mentak jelema nu sok ngawiridkeun doa eta teh ya qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba eta mah kadeuleuna kasep sebab eta mah doa pelet atuh kawin deui ngomongan nya ngadoana eta bae ya Allah ya Rabbi sadoa-sadoana naon anu loyog ka diri sorangan eta anu bakal dibuktikeun ku Gusti Allah ye mantap ge urang ngadoa teh sing hade ulah sok sambarangan ngadoa dibuktikeun ka jeneng ku tuh ieu Sidina Ali ngadoa eta diulah Sida Abu Bakar ngadoa eta diulah sebab naon urang hirup moal bisa teu babarengan ja anu teu babarengan mah hate jasad babarengan bae ka jeung kumaha jeung dititah ini ja'ilun fil ardi khalifah keur ngeunah Imam Ghazali sorangan ibadah ka Gusti Allah ditegor ku Gusti Allah Ghazali aing menyincap nyiptakeun manusia teh pan geus aya dina Al-Qur'an ini ja'ilun fil ardi khalifah ai sia muncak ngomong urang mah tapi ilham kawali ai nyiptakeun si hajusiana sosoranganan bae mah tuh babari teh mah kos kitu mah hirup ngeunaheun sia ibadah sorangan bae mah pikiran tuh urang lembur sia anu can bisaeun rukun wudu can bisaeun rukun salat can bisaeun muamalah turun maneh urukan jelema tanpa ngarobah diri maneh ka aing mantak di mana geus usul ilallah karak nyana nyebarkeun agama geus di mana nyebarkeun agamana nyana teu hayang dipuji henteu sieun dicarekan dicawad kemudian teu hayang dibere kan ngeunaheun geus jadi wali mah Imam Syafi'i ge cek Imam Syafi'i ku ngeunaheun ibadah sorangan bae kan ditegor ku Gusti Allah
ai ilmu teh dititipkeun ka maneh Syafi'i lain jang sakadar maneh sorangan sekeliling maneh anu perlu kana ilmu atuh engke agama bakal kumaha cek Gusti Allah pan maneh teh penerus Rasulullah Kangjeng Rasul di zaman Kangjeng Rasul tabligh ditaluturkeunlah ku sahabat Kangjeng Rasul teh aya sahabat anu tabligh diteruskeunlah ku tabiin sahabat maut zaman tabiin teu aya zaman atba tabiin terus silsilahna anu datang ka Malaysia anu datang ka Thailand anu datang ka Indonesia ieu teh aya sejarahna mun kukula dibacakeun sejarah Islam datang ka Indonesia selain anu kurang dibaca di sejarah Wali Songo oge aya sejarah-sejarah anu lain aya dina thariqah mah pembawa Islam pertama ke Indonesia dijaritakeun di zaman Kangjeng Nabina di zaman sahabatna di zaman tabiinna anu melejit datang ke Indonesia ka mana heula mawa agama ialah thariqah aya datang di pemerintahan saha di keturunan mana lengkap di thariqah anu mantap teu bisa diabaikeun agama di Indonesia lantaran pada ngabogaan sejarah jelema anu berthariqah Habib Lutfi jelema anu berthariqah kitu Gus Dur jelema anu berthariqah nu asli dibere sejarah-sejarahna asal usul datang ke Indonesia pembawana saha nu pertama ka mana lari ka mana kumaha mantap geus teu bisa diabaikeun di Indonesia sebab ayat sejarahna ketika berjuang datang ka kuari mun kula dibacakeun awal-awalna tahun-tahun lagi aya tahun-tahun atuh deuk kumaha atuh tahun pertama mawana ka Indonesia saha ka mana heula terus ngamuridkeun ka saha terus tahun berikutna berikut jeung tahun-tahunan geus aya nu mantak anu teu boga silsilah mal kuat nyebarkeun agama sebabnya anak kebelegiteun obor mantak loba tah di pasar kemis mah haju nyarieun obor cek kiai ge ulah leugiteun obor cek cenah teh ieu bae aya obor makan ngeunaheun urang cararaang blon tah mah di jelema tah eta mah obor eta gak tuh masalah tah ieu aya sejarah-sejarahna ngan geus teu kudu dibacakeun dilanjut-lanjutkeun bae geus di Jawa Timur ke saha Jawa Tengah ke saha di Banten ke saha aya sebab titipan-titipan nu kitu mah teu sambarangan dititipkeun engke ketika darurat pengembangan anak karak dibukakeun ka jelema anu bisa mawaan sebab baheula lagi kan urang lamun ngadongengkeun tentang wasiat nagara sing hade yeuh dititipkeun kapan ka sapi teu kuat dititipkeun kapan ka kebo ge teu kuat dititipkeun kapan ka anjing teu kuat dititipkeun ka embe ge teu kuat dititipkeun ka ucing teu kuat dititipkeun ka beurit tenang cak beurit teh disimpen di luhur tek bae asal ditanya aya aya beurit kumaha surat wasiat teh aya tenang begitu perekonomian tah nyaritakeun perekonomian macet eueuh dahareun beurit nah orang aya surat wasiat iya tah surat wasiat teh di dahar ku beurit begitu ditanyakeun ku mau coba surat wasiat teh ka mana sapi engke ka kebo nanyakeun deui ka gitu naon ngaranna ka anjing nanyakeun ka embe nanyakeun bacakeun ka beurit cek beurit teh ludes kemana lah hampura aja perekonomian macet cek jana teh atuh surat wasiat di dahar goblok teu geus sia mah nah atuh beurit diudag itu ku ucing diudag ku anjing diudag terus we paudag-udag tadi datang ka kuari tah lamun aya ucing beurit ucing le beurit diudag eta teh lain udag danaon nanyakeun surat wasiat goblok cek ucing teh sia nah didahar geus tah ulah sampikeun ka kitu surat wasiat teh ulah sampikeun ka cara dibikeun ka beurit be aku beurit mah ieu surat wasiat nagara teh ieu super semar nagara dan lain-lain sebagainya ulah dititipkeun ka model tipe beurit lantaran bakal acak-acakan
kudu anu rapi cara kuari kan rapi tentrem ngeunaheun urang turun temurun ti Pak Harto kemudian Bung Karno ka Pak Harto kemudian terus teureun ka Habibie ge sakitu ge teu ngadahar surat wasiat alhamdulillah ngan haju ngajengkang ka ditu nya terus bikin gagus surat wasiat negara nya anu make Bhinneka Tunggal Ika eta surat wasiat negara Pancasila satu ketuhanan yang maha esa dua kemanusiaan yang adil dan beradil geus satungtung di negara urang beragama asup ke surat wasiat eta ketika komunis eueuh undang-undangna di Pancasila nah berarti ieu sing hade ketika Lenin eueuh undang-undangna dirinya ketika Marxis eueuh dirinya ketika naon deui tuh siapa macet kan geus eta dan lain-lain sebagai dan teu beragama eueuh undang-undang surat wasiat teh cekelan beusi engke hanas cekelan surat wasiat tetapi di luar kewasiatan asup ieu kan bahaya ditanyakeun surat wasiat ke mana udah dicaplok kan bahaya nah ieu kuari kan beurit teh kuari mah asup ka imah baheula mah beurit teh sandeuleu urang lumpat kuari mah ngarendeng jeung urang beurit nyak pola deh eta beurit tanya hei berit kunaon si wani amat biasa ge berit ari mantak wani ge atuh sia ge berit ieu henteu aing mah nu berit mah tuh di kampung pondok eta mah rajana cenah raja berit engge nyaho tah mah geus musyawarah kabeh ge geus ditetepkeun di MPR kami bahwa eta raja berit tah ieu jadi urang geus bareng kuari mah jeung berit teh ya Allah ya Rabb gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah orengana nyiptakeun lapangan kerja supaya perekonomian stabil fardu kifayah aya nu nyiptakeun nu sejen teu doraka nu nyiptakeun sehingga perekonomian terkatung-katung kacrut doraka kabehan bobo datang ka hese dahar hese nginum mah itu kene nyiptakeun mata timu bihil ma'is supaya perekonomian kehidupan di sebuah desa, di sebuah kabupaten, sebuah provinsi, negara supaya sempurna kondusif kudu diciptakeun. Aya nu nyiptakeun selesai kabeh. Eueuh nu diciptakeun doraka kabehan daripada hese-hese geus bae milih kepala negara supaya nyana nyiptakeun lapangan kerja. Ja aya menteri-menteri na untuk dalam jeung luar negeri geus aya menteri luar negeri dalam negeri untuk mengurus kelautan aya menteri kelautan untuk mengurusi tentang perekonomian aya menteri perekonomian untuk transportasi aya menteri-menteri dan lain-lain sebagainya geus cukup di negara teh asal tinggal ngalaksanakeunana sesuai jeung aturan jawab salam